si Romlah tedamang nate ya Allah pikarunyangan pisan. Imanya ih sieun pisan. Socana teh sok hurung, nyarios nate sok ngacapruk di ih keung pokona mah. Ampun, pamijanten teh Bu, sok jejeritan ieu teh. Terus mana ya tuh neng Elis kieu teh. Bu, Saur abi ge ti kamari pas ngiring beberes ieu teh janten we kieu. Bu, ih, aduh, neng Roma hapunten stetoskop ibu ka mana karepnya. Sakalian atuh Bu eta alat teh piwarang disegelang ku abi. Ih, tong suka ambekan atuh Romlah. Sing kumaha ge uing mulai sadar uing bener-bener kacentang asmara ku Neng Eis. Da jeung sawajarna atuh. Salah. Aduh sia. Aya Kang Dulo jeung si Anton. Pura-pura teu nempo ah. Kaburu narempoeun. Gok asong. Pantun ieu. Naon cenah? Kieu cenah pantuna teh. Naonnya? Kila. Kieu. Makan kemumu di bawah pohon randu. Senyumanmu bikin rindu. Aya kene nih euy hiji deui. Naon? Kieu cenah. Odong-odong bertalu-talu. Kapan dong kita ke penghulu? Cenah kitu nih euy. Aya deui teu? Oh, aduh. Dupi Neng mulih di mana? Oh, muhun. Tadi nama abdi teh bade ka Bojong Lopang. Tapi dipikir-pikir, bade naonnya ka Bojong Lopang? Saderek teu aya, tujuan teu aya. Jadi we teh kios. Jeung deui setiap rep sare uing sok didatangan ku Bincung bari popolotot. Majar teh cenah kieu. Bikeun eta selendang ka si Eis. Tah tidinya uing gering teh mantakna ayeuna masuk manahan hayang sarege da sieun. Selendang naon atunya ieu teh? Bari salila ieu sakarek ningali da. Jeung deui seungit kieu. Jeung deui sahanya eta Bincung teh? Astagfirullah. Bincung, ieu geus selendang dikasih Eiskeun. Tong datang deui nya. Mun datang deui mau diberes sebak ih.